kita poho erek beli minyak goreng. Ih, kamananya budak teh mau goreng tahu ah. Neng, tadi neng, tadi kali neng, pang meserkeun lisah goreng ka warung anu di seberang jalan nih, saparapat. Tapi kadenya nyebrang nak nungguan mobil ngaliwat, karek nyebrang, nya. Tong laminya saparapat. Hati-hati neng. A few moments later. Kemananya budak teh? Asa ngeslila ini ke warung teh. Tapi can jojo. Rasaan warung teh deket, didinya tinggal nyebrang. Pingus aya rek saja merencan kurunyong-kurunyong. Ya mah minyak nak. Ai neng ti mana wae atuh meuni lama-lama teuing. Kan cenah saurama nyebrangna tos aya mobil ngelewat. Terus ai kitu Jalanna sepi. Jadi abi teh ngantosan mobil lewat, karek nyebrang.